Assalamualaikum. Kenyerahan tayo. Pak. Buset. Hiji oge un nembalan salam aing. Assalamualaikum. Curi kabeh sugan ieu mah kitu. Cek guru ngaji aing oge. Mun aja mengucapkan salam kudu tembalan. Duraka sia di tembalan mah. Asup neraka lain. Waalaikumsalam. Telat. Kalau baperan atau kasep? Teuing poek. Dari Rian bedot, saya tuh pernah gede adat. Saya di Smartphone. Ya kemana wae tuh? Bapak ya karena tempo. Saha? Dede. Anjir, mis banggotan gitu kayak yang disebut dede. Emang kudu cangkemos buku bibir sabendot mah. Selawat tuh. Oh saya cuk kemana wae? Muk aing kemarin teh kegering euy, makanya teh keluar oge. Gering kena virus corona lain, Cuk. Sering naon? Teuing pas diperiksa ke mantri mah cenah mah aing kurang darah euy. Kurang duit meureun sia mah. Dot, sianya. Selaw, Cuk, selaw. Weh, WhatsApp brother. Anjir. Halo dolain nalongkrong meniau kopi-kopi acan. Lain halo doli, tapi keur tegara belegen duit. Ampun dah, buat miskin. Kopi doang we buat kabaruli. Oh jok, beli kopi cobalah. Kan magi kopi-kopi acan ya. Gua tengok kemarin. PT-PT tuh. Tah, ini beli 500 perak kan. Lagi sian miskin mah, ditope di kakantongan. Ampun Lah kita tuh, Cek. Tega urut nangrokan bapak aing pengen kantongan. Enon ya. Pan sandek kieu atuh eta duit. Dagi konsep mah narempe anak eta. Aing mah Enon sih. Nu satu enggeus, nu penting menjadi kopi. Buru-buru tambahan. Tah, aing nambahan tah 2000 tah. Ya, yang nambahan tah 1000. Om, lu ngajado gue tuh tambahan itu kopi. PT-PT kopi. Tah 1000. ampun dah aing mah jelema ngabadeg kieu. Tapi cuma pada 500. Belangsak Si atuh tambahan menjadi 2 gelas. Cairmu proyek aing. Alah, ngisin. Kurang 1500 ya, jadi 2 gelas. Li, si Caca tuh ke warung. Turun deh. Woi, Cak. Dia. Nah, buka duit tuh, aman lah dah, ikut beli kopi. Oh, li euy. Besok bohong, yang dibeberkan gue yang kabar udah masalah kamari. Ulah tuh. Karena tambahan hula. Ya 2000. Gitu. Masalahnya emang wi. Coba pikirku sih ya, Cuk. Belum tuh coba. Dijerawakan sorangan pada gupak natan. Bener Caca gede kaca. Dia go on. Beal banget sih sia. Ya wes ya maca, hayang kawinan sia. Nah, itu sih sia mah. Kamu sayang balik atuh. Cie ngambek. Dot, gimana Dot? Jam 1. Duh, apa ya yang buka janji euy. Di kamar emang sia. Oh, saya cuk kopi oge can dibelikeun. Kagam hayo we, ayo sana euy nya. Dengarnya guys. Oh, oke siap bos. Tadi Kita jalan. Ya nyanggus ya. Nggak balikin kopi ta. Ong, beliin kopi ong. Kenapa mesti aing sih? Karena aing karek datang. Buru belikeun, protes wae Si Bendot nah, aing keur mager. Barina nu aya tadi kopi sia, aing di mana doyan ngopi. Dah, pedul amat sih, tinggal melikeun oge. Bro atuh ong ih geura belikeun ye ah. Atuh Gece ong.
Pak, beli kopi 2. Penting wah kurang disedukeun nama. Menang diskon 50% meureun ai kurang disedukeun nama. Dijali si Amuk 11-12 yang gawe tong aing. Aing boga ide. Bang. Mampus ya ta. Inum ku sia kopi capek kotor. Duh, anjoloy deh. Wah, keleh ya. Bang. Bulu keleh. Kurang keleh ya. Tambah korong aing sieta. Mampus sieta kopi. Kali-kali kau yang kudu di jailan budak eta duaan mah. Abi itu semena-mena ka aing. Gila aing mah ah. Bang. Ya, kopi ah. Nah, ini yang kutunggu. Buset. Main uyup wae. Kopi panas keneh ge. Geus kabelet sigana mah ti can magih kopi. Kunaon sih ya? Bang. Ini kopi rada beda ki rasana. Beda naon amuk sia teh? Karek manggi meureun nya. Panti isuk sia karek manggi kopi. Teuing heuh suganya. Anjing. Kecut bener ici kopi. Tuh kan. Bener. Nu rasana beda eta kopi. Emang kumaha amuk rasana? Jadi aya rasa asin jeung hasem-hasemna eutik tapi ngeunah. Anjir, bulu kelek jeung koro aing ngeunah majar teh. Aroma oge beda ieu mah. Mirip aroma-aroma kebelangsakan. Bang. Ong sia kopi naon ieu? Biasa kopi seuneu. Kok beda sih? Elada-lada ongkoy mah kopi teh. Mantang ada sote hayam na meureun karengakan sambel, makana taina jadi lada. Hayam. Tai. Maksudnya Ong? Heuh, tai hayam sok pura-pura polos ah. Ih, maksudnya kumaha? Coba jelaskeun cina rinci. Bang. Lemot ah. Jadi intina eta kopi, ku aing dicampur tai hayam, jelas teu? Jelas. Terus eta aya rasa asin jeung asem di mana? Bang. Eta ti korong jeung bulu kelek aing. Terus air balik.